Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa kaum dangu sadayana, kumaha kabarna? Pamugi wae sehat jasmani oge rohanina ditang tayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta pisan anu diharap ku sim kuring siang kalayan wengi. Pemirsa kaum dangu sadayana serta acana orang ngalajengkeun ieu acara dongeng sim kuring bade ngahaturkeun nuhun ka sadayana pemirsa anu atos ngalojong. Di antarana aya pemirsa di pustaka dongengnya utami nama pengarang ieu dongeng Langlang Jagat nyata Teh Lasmi Indrinya. Didinya aya Kang Udin Pelo, aya Kang Ade Sukmana, aya Kang Edo sareng Teh Yulinda Belia nya. Kang Lim Ruhimat, Kang Herman Pendi Teh Hilap, Kang Rijal Puji, Kang Abimanyu sareng Kang Ridwan Anom anu aya dina pustaka dongeng sareng dina YouTube nya pemirsa. Pemirsa kaum dangu sadayana ame teh nyangkolong kana waktos, mangga orang teraskeun wae ieu hanca acara dongeng dina judul Langlang Jagat Naga Langit Tumpur Bumi karya Lasmini Indri wilujeng ngadangukeun. Bagia para jawara wilujeng sumping di lawang kahiji lawang larangan. Cek etal jalma di barung kusara ngagem kekuatan tenaga jero sorana ngagema bisa kuriling eta petempatan ngajadikeun sorana kareuneu jika datang ti sababaraha arah anu tiluan langsung yakin yen anu metakeun ilmu serangan ciciptaan akar hirup teh tayalian ti eta jalma. Dewi Kembang, Kalkung Sakti sarta Barong Sayat sajongjongan kalamar hatikeun meh teu ngiceup kabehanana nyidik-nyidik dedegan eta jalma ti luhur nepi ka handap. Dedegan eta jalma memang katenyu seutik ngahudang rasa kapanasaran. Rupa eta jalma pidung ku codet jiga tapak gurat-gurat sayatan jeung eta jalma ukur nangtung dina sebelah suku Kencana sabab suku anu katenyu hiji deui buntung sama tuur. Saking ku ngerasa panasaran Dewi Kembang maju salengkah ngadeukeun geus kitu pok manehna tumanya. Kula teh nyaho nu ngaranna leuweung larangan. Kula teu paduli kana eta hal, tapi kula jadi tanda tanya saha ari maneh. Dieu mas. Leuweung larangan merupakan tempat anu kepahing sabaku jalma lian. Sakali asup ke ieu tempat, anjeun moal bakal bisa balik. Kajama kudu nuluykeun nepi ka lawang anu katujuh. Jadi ku ayeuna ranjeun tiluan geus asup ka ieu petempatan, wayahna anjeun sararea kudu urusan jeung Dewata Kuncung Minara.
ancaman taya harti bikin kula. Rek leuweung larangan, rek 1, 2, sampai ke 7. Kula teu paduli. Ayeuna geura sebutkeun ngaran maneh. Cek Dewi Kembang mimiti nyentak semut tarik eta jalma. Seetik oge manehna teu kapangaruhan atau ngerasa jejeri ku ngarungu ngaranna leuweung larangan anu cek beja mah mangrupakeun leuweung hara-haraeun, leuweung gerot, sarta loba keanehan anu saurang oge taya nu kanyahokeun lebah manana. Leuweung larangan memang aya, tapi saurang oge taya nu bisa nuduhkeun. Bisa soteh nepi ka eta leuweung ari keur kawenehan, numbutkeun sawareh titilas kulot karuhun. Cenah leuweung larangan mangrupakeun hiji tempat pileuweungeun anu dikramatkeun. Ceuk sawareh kepercayaan eta leuweung jadi tempat pusat ti numuna tilu alam. Aya oge nu nyebutkeun leuweung larangan jadi patilasan tatapanap para danghiang ti zaman baheula anu akhirna eta leuweung ditileumkeun ka dimensi lain. Duka ditileumkeun duka disamarkeun tina tetenjuan. Sabab aya oge nu nyaritakeun yen eta leuweung disamunikeun tina tetenjuan. Ku sabab eta leuweung nyimpen Rusia anu gede. Geus pernah aya sababaraha urang jawara anu kawanehan asup ka eta leuweung pikeun nutaskeun kepenasaran aya naon di jerona. Tapi nya kitu, jiga nu milu ditileumkeun geus teu kaitung sabaraha jawara anu teu bisa balik deui. Kitu saeutik keterangan ngeunaan ngaran-ngaran leuweung larangan. Tempat kapahing anu saurang oge moal bisa nuduhkeun di mana ayana. Balik deui kana pananya Dewi Kembang, eta jama tuluy ngawalon. Anjeun teu kudunya kana ngaran kula. Anu bogoh mah jadi kula selaku penjaga leuweung ka hiji leuweung larangan. Dewi Kembang beki kahudang amarahna, leungeunna nulak cangkeng bari gantawang bangun taya karingrang. Teu pira nyebutkan ngaran meneh embung. Kula asa teu diragangan ku maneh. Tapi keun kula moal papanjangan ayeuna kula rek nanya. Tadi maneh nyabit-nyabit ngaran Dewa Kuncung Winara. Saha eta teh? Nah gegedug maneh? Ditanya kitu, eta jalma nyerenge seuri, nembongkeun paroman pikasieun. Tapak saetan beki ka tenjo matak pigagilaeun. Tinggal urat meh minuhan sakabeh beungeutna. Eta jalma tuluy tangga kaluhur bari pok awalun. Engke oge maneh tiluan bakal nyaho. Saha ari Dewa Kuncung Winara? Kieu oge lamun sanggup nepi ka angka 7. Kita tadi jawaban ukur kitu jeung kitu. Matak lieur kadengena. Mending montong loba bulat belit. Sabab saeutik oge kula moal ngarasa sabar wawanen. Hayang nyaho nepi ka mana kaganggasan nu ngaranna leuweung larangan. Tantang Dewi Kembang kasih penjaga lawang kahiji pinu kurasa percaya diri. Rek itu oge pantes sebab mana seorang jawara ulung di wilayah Pasai sakti pilih tanding serta jadi salah sahiji juru kunci gerbang Nusantara. Ulah heran euy.
kulantaran di alam dunia Allah na mustahil. Loba nu taga-arti ku aga tapi kenyataan. Coba pikir ku maneh, hilet peuteui tiba na lawang asupna. Di mana ngajuruna? Kula can percaya, namun maneh kisah perang suci, paling oge memalihan atau ciciptaan. Dewi Kembang tetap ngerasa percaya. Ya tidak naon, hari tetap terpercaya mah. Kula justru rek nyeleksekeun ceritaan maneh nu tadi. Nah bener, waktu Gunung Padang aya di dieu. Nya, waktu Gunung Padang aja disimpan di dia supaya ngajaga kerusihanana. Jadi tetep syarat hayang hontal eta batu kudu ngelewat 7 lawang, anu masing-masing kudu bisa ngelewatan 7 jawara. Nya, kaiji marane kudu bisa ngalewatan kola. Anu kadua, cindekna di lawang kadua, marane bakal disengharepan jeung si Merak Putih, Suwardani. Marane tangtunya meureun sa si Merak Putih. Caritaan kitu sabrang suci beki nama-nama kakage sata kaeran maranehna. Di zaman 500 tahun samemeh kerajaan Pajajaran aya saurang jawara anu ketelah Merak Putih Sawardani. Saurang jawara anu pangawasana geus tingkat luhur, ngawasa 4 unsur alam sarta mimandak kasaktian babat tanding di zamanna. Dina hal ieu Dewi Kembang jeung Nuliana teu bisa nembalan ukur bisa ngerungkeun bari melohok. Kisah Brang Suci taju nuluikeun caritaanana. Di lawang katilu dijaga ku seorang ahli pedang ngaranna Jalak Kumpai si Dewa Padang. Di lawang kaopat maraneh bakal disangharepan ke seorang jalma setengah dewa wastana Asta Dewangga. Di lawang kalima maneh kudu ngaliwatan seorang tatapa sakti negeri jiran derajat pengawasan geus tingkat sabta derajati anu ketelak Datuk Lubaya. Di lawang kagenep maneh bakal pangijeng seorang jawara aheg anu pernah nalukeun 1000 kerajaan jin kasuk ngeletkeun Sang Ratu Kidul Ki Rewe Ambar Sunan. Di lawang katujuh anu jadi lawang Panungtung maneh bakal disangarapan jeung seorang jalma kasta Sanghyang anu jadi guru para batara di zaman sasakala tan kena lara la ora kana pati. Anu ketelah Dewa Kuncung Winara ngarungu kitu anu turun bari rutret pada tengarti sakabe jalma-jalma anu disebutkeun ku Kisah Brang Suci merupakan jawara-jawara pilih tanding di zaman anu beda-beda lain zaman anu deet malah aya saurang jalma anu kaya ribuan tahun katukang anu tiluan masih rutret saling tanyaku isyarat saat langsung nyeun kesapukan. Dewi Kembang anu jadi wakil ti maranehna maju salengkah kahareup sarta nyarita ka Kisah Brang Suci. Namun kitu syarat anu dilakonan der kula tiluan moal ngejat moal mundur sanajan kudu adu harapan yang jalma-jalma anu cikene didongengkeun. Halus hari kitu mah geura serahkeun diri mudah-mudahan maraneh tiluan bisa balik kalayan selamat jiwa di ieu tempat.
Dewi Kembang reret kedua baturna bari pok nyarita. Tarung yang eta jalma geus moal bisa dicegah deui. Kira-kira reksa majunya hareupeunana. Ditanya gitu, duaan jadi sering reret dan bisa mutuskin sanu rek maju. Parenena ketemu masih ragu-ragu. Kumaha kalukung sakti Ki Barong? Tanya Dewi Kembang sekali deui. Rada lila tayeun membalan antukna. Ki Barong sayat maju ngalengka. Tuluy jarita bari netep seukeut ka Ki Sabrang Suci. Iku ngareupeun ieu jalma nu magu ngaran Ki Sabrang Suci. Ulah sorangan anu nyaharipeunana bari penasaran kumaha kehebatan ilmu jawal ulung 300 tahun ke tukang teh. Rengse nyarita kitu Ki Barong sayat maju deui sabralengka. Ngadeketkeun Ki Sabrang Suci dituturkeun ku panetep dua baturna. Tetepan Ki Sabrang Suci ngalih ke arah Ki Barong anu geus aya teh jauh ti manehna. Dua tetepan antukna bentrok ngajadikeun adu pangawasa secara kejiwaan antara maranehna geus dimimitian. Hate Ki Barong rada kasentak. Ngenjo sarot panon Ki Sabrang Suci. Seukeut lir pedang sanggup nembus kana bilik jantung. Saumur dumaleh kumalang di alam dunia kejawaraan. Kakara ayeuna dirina seutik kalelet mental ku pakalawana. Barong sayat beki sadar lamun jalma di hareupeunana memang Ki Sabrang Suci anu sebenarna. Memang can kaharti kumaha jujutanana. Jalma ti 300 tahun ka tukang masih kene aya zaman kiwari. Tapi geus taya di waktu deui pikeun mikir. Sabab kudu tatan-tatan muka pedaran tarung. Jadi mana sorangan anu bakal maju? Nah, terus sekaligus duluan. Tanya Ki Sabrang Suci. Ka Barong sayat. Tu kudu make reng-reongan ukur nyangrepan anika mah Ki Sabrang. Anjeun bala ngajago teh di daratan tengah. Pasti can ngasaat. Kanggasna ilmu hideung sisi timur. Coba ayeuna embal Ki Sabrang Suci. Antukna duanana geus teu loba carita deui, saling teuteup sarta saling ngawangun saega tarung. Ki Sabrang Suci anu ukur nangtung dina suku hiji geus tangtu moal ngawangun kuda-kuda tapi pancuh nangtung dina suku kenca. Bari dua leungeunna disedekepkeun luhureun beuteung. Sebalikna Ki Barong sayat harita geus nembongkeun kekuatanana. Tanah anu ditincak nyerecas ngebul tanah ning aliran tenaga jero milikna. Geus aya di jajaran kelas ulung sapasang leungeun nyilang bari samar-samar katanjuk kemparan cakra hideung di satu kangeunana. Cak batur mah kuring teh budak jalanan gawe ukur ngamen dina kandaraan sabenerna hate ngerasa nangsa kuku hirup agap taya kolot teu apal dirupa jeung deui duka di mana mun panas kepanasan mun hujan kahujanan mun repeuting ngadon sare di emperan da puguh hirup di jalan teu boga katempatan pikeun pangbalikan. Rupina cerita orang cekapkeun heula di dianya pamirsa. Enjing orang teraskeun deui dina judul Lang jagat nagara langit tumuru bumi
karyana Teh Lasmi Indri mugia janten pembawa rahmana. Apunten dina sebenarnya kelapatan maka aya cariosan sareng bahasa dina ausan kurang renahnya pemirsa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak. Cek batur mah kuring teh budak jalanan gawe ukur ngamen dina kandaran sabenerna hate ngarasana langsa pukuh hirup ragap taya kolot teu apal dirupa.